Jangan lupa ya. Like, comment, share, and subscribe. Dah, setik deh pemilihan lurah. Kumaha mun orang nyalonkeun Pak RT. Aing setuju jasa. Ayo orang dukung. Menurut siapa mah? Aing mah setuju bae. Teu ngabaeng ge jelema na setuju jasa. Aing sia kumaha Jun? Aing mah setuju bae. Cuman kan suara orang-orangnya teu bisa meureun. Ayeuna mah urang ngagas bae. Aya ari warga mah aing nyaho pasti setuju Pak RT jadi lurah. Setuju Pak RT jadi lurah. Ya, setuju dah ya. Apalagi aing. Abang, tomat cabai segala. Mana jauh di warung. Untuk puasa kalau video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT belanja. Ngono. Kunaon sekarang bae. Jono aing kawin di sieun Pak RT. Surprise, motherfucker. Emang aya naon ieu? Mandeket serius amat. Ieu Pak RT, saketap deui aya pemilihan lurah. Urang jeung warga geus sepakat nek nyalonkeun Pak RT. Tah kumaha? Aduh, sanggup kurang mah. Amanat teh berat. Jadi RT ge pusing. Kumaha jadi lurah. Pusing kunaon Pak RT? Abdi mah yakin Pak RT jelmana amanah. Najan goreng butut, potong sampah oge. Ari sia mah sok adu ngomong teh. Anu menelik. Ampura Pak RT, bari unggul. Oh, tenan naon. Ari saremang biasa ieu cuma garelo. Anu menelik. Urang doangkan anu henteu Pak RT. Ngajedog sia, wi tutung. Budget. Pak RT. Abdi mah jeung barudak nek nyalonkeun Pak RT jadi lurah. Gampang eta mah lah. Kurang ngobrol di dia mah bikin ngobrol lila. Kebal aja pan dia. Bisa ditutup ke gua majikan. Bang Dodo. Beli. Naon Pak RT? Beli tomat jeung cabe. Bungkus 5.000-an. Oh, kenapa ya Pak RT? Jangan geula. Pak RT, Nah duit 5.000-an Pak RT. 5.000. Jeung uyahna jadi 10.000-an. Aduh, bener duitna yo. Kalau utang bener gampang lah. Ayo. 7.000. Nah, utang 7.000 Pak RT nya. Heeh. Ya. Turun Bang Dodo. Pak RT, pokoknya kudu siapnya dicalonkeun. Oh, gampang eta mah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, diperhatikan anak ku mama, abah teh sok ngalamun wae. Aya naon kitu abah? Heeh mah, is oge ningali apa sok ngalamun wae tuh yang mikiran naon eta. Atuh mikiran naon mah? Sok atuh abah carita. Mama teh nyaho, abah teh ulah ngabohongan ka mama. Bapak teh kirain pikiran. Henteu mah. Henteu mikiran naon. Abah, sok tingali urang teh geus boga karawan. Piraku abah teh rek ngabohong ka mama. Heeh atuh abah, carita sugan aya solusina. Sugan hayang kawin deui mah. Ning geulis nyawan. Alah, sok lagi wae. Kan di bare teh oge ku mama tos diizinan ari hayang nyandung mah.
Tapi syaratnya nu hiji kudu digawean tak ku abah. Sok ari bisa mah. Berat syarat nanti mamah mah. Emang naon mah syaratna? Ari abah hayang nyandung mah syaratnya hiji doang neng. Naon eta mah? Ridengen dik neng mamah mah. Ih penasaran naon sih mah? Eta abah ari hayang nyandung mah gampang syaratnya kempesan heula ta beuteuna. Atuh sampai kiamat oge moal bisa atuh mah. Nah, maka eta ku mamah teh dibere syaratna anu gampang-gampang hese. Da abah mane moal bisa kempesan butung sakali dahar oge sabaknu kau jalan make tangan. Da abah. Bare eta mama biasa be atuh nyengirna. Geus lah, apa mau dikeun panggil rusing ya. Eta ka mama aya bung pusing mah. Kieu mah kamari teh barudak ngaromong kieu. Iya pak sakedap deui aya pemilihan lurah. Urang jeung warga geus sepakat hendak nyalonkeun Pak RT. Tah kumaha? Ari abah siap maju mah sok atuh abah mamah mah ngadukung bae. Ari ngadukung mah gampang atuh mah. Nu hese mah nu loba duitna. Tah mah si neng anu geulis ge paham, masa mamah teu paham. Mama oge paham atuh abah. Maksud abah teh ngabagi-bagi duit ka warga kan eta serangan pajar teh ha. Gitulah mama oge ngerti abah. Eta mamah paham. Atuh santeuna mah kudu ngeupulan ka warga. Anu aya oge eleh mah. Ayeuna kieu nya bah. Ari abah siap maju mah ulah sieun teu boga duit mah. Insyaallah warga mah ber kepercayaan bae. Kege warga ngadukung ka abah. Iya bae abah ulah mere duit. Kaumpama abah arek maju nyalon lurah. Kan abahnya meureun anu dibere suap jeung anu nyuap mah pasti bakal asup ka neraka. Nyaho teu abah. Percaya bae ka mamah mah. Kewe lah dipikirani ku abah. Ngomong-ngomong buah hangit kan? Apa yang lu gosong gitu? Heeh mama bau gosong. Gusti, mari mama teriak-teriak Gusti. Abah, dira, lapusan satu. Abah, ayo abah. Iya. Aya oge no ele-ele. Oke, Jangan. Sudah.